jeung eta sia teh bubuk jang kawarah maneh sia teh kejeng dibeureman sagala cenah moal teh merek Miranda meuli pikok teh salah sia teh apaan maneh nu meulina oge goblok sia teh coba kakolot tebut maneh geura sidora kanuntut sia mah bubuk teh kawas warna bata gitu bener diamurkeun halus abah apa ecen sebut teh modis modis lain modis ya mah naon dah kejeng teh modis lain modis pika geuleuheun sia mah bangkar warah ada kumaha ti luhurna tuh bangkar warah mah tuh nyalahkeun bener bah abah ari emak ka mana abah sing ka mana cenah sok ngomong eta jang sok sedih abah sok ngerakacak sok kasuat-suat abah naon abah ulah ngomong-ngomong indung maneh sok kasuat-suat nah mah kejeng disuat abah bisul goblok lain eta lain disuat kasuat-suat nganung hati inget deui ka mangsa ka tukang abah teh lamun inget ka indung maneh teh kagaga sabab eueuh deui anu pangnyaahna eueuh deui nepi ka cinta liwati indung maneh eueuh abah mah cinta mati ka indung maneh teh eueuh gantina moal aya cenah sok sanajan indung maneh hideung goreng patut tapi paling cantik keur abah mah teh manis lain naon eta kupuleuna apal pulen saha nami abah nami si emak teh Moe Saro moe maneh Moe Saro lain moe maneh sia teh abah naon hayang motor abah oh hayang motor berarti kan naon hayang motor hayang naon hayang motor coba naon cenah bieu hayang sakola TK ayeuna ti sakola TK ningkat hayang motor kumaha sia teh sakola heula sing bener do hayang motor sia teh naonan hayang motor abah leutik keneh can ka umuran moal sia teh moal tepi deui teh geus gede sahabat kae maneh hayang naon-naon mun penting mah ujang doakeun abah sing loba meni segede milikna keur meulina aya motor abah teu kuat aduh abah teu kuat abah ye sia teh teu gablek uang muka mah jeung kudu ngiridit segala rupa sia teh nyelengit alah naon sia teh basi kana tong aing hayang motor teh apa are aduh si gelo sugan teh hayang kendaraan roda 2 aliteun hayang si goblok geuning aduh ampun aing Nyawang kalau bekas tantang tumo kalau lanjong urang garap sasarengan mumule mah mumule bari titenan lepat maengal dang dosan singgil deh royu jengkak pribadian royu jengmah kapribadian mere mawe
mancuk dah. Silih asih silih asli jeung sasama Awas. lakuni ngajalmi utama boga patok Au. kana agama Au. Au. boga patok kana agama Au. ulah rek makian sok nonton mah sok nonton raja wisun di dunia orang membara da bebas akama Ya, anjing. Aduh. Sugan teh can ka dieu ieu manor. Wayahna dina waktu ayeuna euy kumpul heula euy. Deuk naon cenah? Lain kumpul heula di dieu urang ngayakeun Diskusi. ngatur siasat perang dina waktu keur ngatur strategi. Urang badami sangat urang aya dina kaunggulan terus. Eta. Kitu pokona. Wah, boleh deh. Boleh. Ngelawan naon isu perang teh ngelawan Madrid. Ah. Mengbag gelo eta mah teh. Ngalawan Panawa euy. Anu biasa sanah isuk teh nu bakal jadi pamangujurit di negara Amarta teh ti Panawa teh si Bima. Keun si Bima mah bagian dieu tah. Aduh. Dikitu poe tah. Ngece. Minang kacicunang kagagasan kaliwan. Aya keneh rencana deh. Minang wanita tapan. Sok asakan tua. Naon si ane nyo? Naon dah mentrong. Ya. Ah, heuai. Naon sia heubeut teh panggih geus cageus si acan. Jeung ser Naon sia teh? jeung serikeun saha deui. Naon sate, naon sate. Naon sate. Ana urang datang tahak bagiakeun. Oh, ya dibagi aku. Aduh, hayang dibagiakeun si Jurik. Ungu dah sia teh dudungan aing, tane kitu. Pan urang teh jeung dulul maya kudu saling padukeun. Kode. Kudu teunih lodong jeung dulul teh. Kada kaya mah ale mana mah. Ulang kamali bulan kamali ambil-ambilan tebaga beas ale mana mah. Nah, atuh sia teh lain ulin ka imah aing. Aya pangabutuh mah teu kada oleh nangok we ulang. Da ulang mah lamun nek ulin ka imah mana teh elak. Oh, era kumaha. Nah, siapa jeung era ulin ka imah aing? Pamajikan tia bokoheun ka aing. Si goblok. Teu mungkin. Sia jeung aing teh deui sia kasep kana aing. Aduh kaduk dia katep cenah anu kieu. Kena tengala ka mana eta katep teu pane ento. Bejeuna sakitu mah ada teh aning tah.
tengah dukung. Mana mah tengah lodong ulang. Lain ari sia teh ngomong teh kumaha teh kunaon teh balelo kitu sia teh. Ya satepungu. 2 bulan teh pangijeng aing teh sia teh balelo ngomong teh. Tuh cek ulang oge na ieu. Matak maneh teh ye cek ulang tadi ngomong jeung dulu teh kudu tali padukeun. Oh. Lamun daun ciri tepungan, lamun deket ciri teang, ciri antulan. Jadi ulang teh salila 2 bulan geuring teh maneh teu nao. Naon sih ngomong naon teh? Yo, nah teu kobok mah. Api-api teu nao, api-api teu ngadenge. Api-api tengah denge, api-api bobongean. Ulang teh yang ngomong tadi kita ulang cegeuing. Naon cenah? Saha nu ngageuingkeun? Teu gobok mulu kana ulang cale meuleuna. Teu cale ulang geuring. Naon cenah ngomong naon bi teh? Gering cenah. Maneh teh gering? Oh. Gering naon ari maneh? Tuh cek ulang ogena. Apaleun sakitu deukeut. Sakitu tatangaan imah ulang jeung maneh, ulang teh na maneh teh nyaho urang keur geuring. Imah maneh teh bah dieu. Tah, imah urang bah dieu. Padeukeut. Ieu jalan tah kaalangan ku jalan paaleup-aleup imah maneh jeung urang teh. Paaleup-aleup kalangan kudalan kude. Tak kieu tak akibatna maneh teh jadi palemeun obor. Palemeun obor. Nah, during si ujung palemeun obor teh. Euleuh ongok urang teh atuh. Ah, geureuh naon ongok aing teh beuki. Aduh teh gobok. Lain ongok para budak buku. Ongok jadi ongok. Naon atuh sia teh? Ongok teh naon na? Bahasa Inggris teh. Neang. Ngalayan. Neang. Oh ngalongok. Oh. Sama tengah ngati tuga urang teh barelo ngomong teh tape ngomong teh maneh teh aing mah. Tape teh. Ceulina teh mah kurang denge. Lain ceuli aing kurang denge sia ngomongna teu bentes. Yo, teu bentes cenah. Sakitu jelas kieu ah. Maneh mah yeuh datang ka imah urang teh nalika urang keur loba duit. Urang keur teu proyek datang ka imah urang. Nya bulan. Abdi nudu angkatan oge di antosan. Lamun urang keur loba duit datang ngapoe. Datang teh naon? Etok duit. Alah. Etok duit. Mas kasbon cenah. Taotik kasbon. Taotik kasbon. Dek naon sia punya kakabon teh? Tah, aing oge ceulina geo. Nginjem duit kasbon, bagus. Oh, kasbon. Da kasbon mah kewajiban atuh gedeungna. Teu ngomong mah kewajiban cenah. Bener deh. Tapi ulang dina waktuna geuring maneh aya datang ka imah urang ongok eueuh. Tabeunana mah ulang mikila maneh teh deuli ate. Deuli ate teh aing. Puih aing teh. Lain di ateku maneh urang ka rumah sakit yang urang kelaka dibawa ku ambulan desa anjing. Aing jadi ate. Waduh kalayan bener. Sabenerna mah urang mung dibawa ka rumah sakit ya kok mau make ambulan dengan aduh dian aing.
Dut Pak. Iya, ayah kasihan mah. Aing sedih oge kadang nama euy. Ayang teh ulang ada antol teh kumane anu leuwih deukeut. Nya. Ngan maneh mendekati tidak teuing ka ulang teh. Gusti nu agung Allahu Akbar ampun. Ada jarian. Ya teh, ini ada nila. Pepes Sia keyang. naon ani teh. Pepes keyang juga. Dari hati. Keun bae cing sabar tadi dieu urang perluna sabar. Coba pikir kumaneh deui. Di alam dunya ieu lamun pangeran teu nyiptakeun sabar di kumaha. Nya jahat pelan. Hancur deui ieu alam dunya deui. Ah ganeng gelau can motong tausiah geuleuh aing. Sudah main tausiah. Lain waktuna dawah sate deuleuh. Jadi ate ai kumaneh sia. Sok hitung kumaneh. Etok duit ka ulang tabala juta carita sia. Sok. Kareke 200.000. Aduh teu kabok eungiteun. Eungit. Ngaleungit. Ayo leungit teu kabok. Sok tahun kamali dihitung ulang 10 juta. Oh, gede geuning. Apa geus dibayar eta mah? Geus kitu. Ulang po deui beulana. Geus tong ngobrol tong maneh ulang tape. Pada ngiling talik ke jeuna. Sok diuk. Punten nya. Sok diuk didinya gelo Bobok teh sebut gelo ka aing. Da urang malah ada cagul. Baca loba gelona sia teh. Ada cagul mah. Bener ya Pak Sigap. Punten kasadayana punten. Bener baret merah. Punten. Ngayamang leungeuna cenah. Kasadaya para wargi anu parantos kumpul di dieu. Ulah sungkan bibiasan. Ulah sungkan bibiasan. Yen dina waktu ayeuna urang teh wajib pikeun nemongkeun kaunggulan urang. Eta. Wajib nemongkeun kasemangetan. Sabab naon? Diajar jurus di lemut. Diajar usik di leutik. Diajar silat ibu budak. Tah ieu wajib waktuna ayeuna. Temongkeun keahlian urang. Temongkeun masing-masing kapiawean. Panawa 5 kecil. Ibang 5 mah kuieu. Sorangan. Ari sia ngomong jeung saha? Jeung sia goblok si teh. Saha deui? Gede amak we teh nama. Sok pikeun kadisiplinan urang sadayana sok diajar heula baris berbaris. Diajar PBB. Disiplin. Naon PBB teh naon? Petelikatan banta-banta. Lain. Pelajaran baris berbaris. Berbaris cenah. Cicing si anu satruk mah cicing. Untuk ngomong. Agokan. Olah kitu cok tanajan urang cetuk oge yo. Tapi dah otak ulang mah jalan terus. Cerdas. Tumanget. Bieung teuing anu baka ungu ngarawan Pandawa teh urang anu leuleus kieu. Cucung sia. Situ leuleus itu mah. Tegap, gerak. Tegap. Tinggalkeun. Maneh mah kamari geus. Diajar baris berbaris lulus. Kari si Rukmin kieu teh. Aduh si Rukmin. Anggota anyar ieu. Setiap anggota anyar kudu dimapras. Nyaeta kudu diayakeun ospek. Di ospek cenah. Pengenalan. Tegap gerak.
Naon sia teh? Langsung di kepang. Dapikeun ka teu ngarti. Ari baju loreng sia mah. Diajar baris. Ngomong atuh tidak tadi diajar baris. Apaan teh tadi gitu sia teh kuy bujakeun. Sok. Tegap, Bra. Wah, bener itu. Ayam teh. Bener sigep. Rencang sangu, Bra. Ai. Oh. Kalau kau rencang sangu kucing. Hanya diwangi ya, Pak. Ading serikeun teh ya. Pak. Aya komandan coba kumaha dengekeun gila kudu mah lentang kanan. Gak ke cekala ka lentang tangu gila aduh ampun. Baru kana si itu teh jengkol beneran. Bener. Rencang kanan gerak. Sik. Dah. Tadi yuk. Salah sudah. Tadi ke kanan. Kanan. Pilih maneh teu uninga kanan teh ieu. Kanan teh katuhu teh ieu. Ya eta cenah bulan. Ieu kanan mah ieu. Nya nyawanan komandan sia teh. Hah? Sia mah ka dieu ka kenca. Teh ieu kanan. Heeh, ieu kanan teh. Tegap brak. Cantoan. Eta. Udah bina deui sia teh. Aingnya belagu dia ka bina-bina teh. Da ieu kanan mah ieu. Ieu kenca asana mah. Ada bener. Galecok ini hade. Dibalik kitu di dieu mah. Kanan kiri, da ieu kanan mah. Bener. Masih penasaran Dede. Aduh. Jek sarikeun. Bece palawar kita uninga. Tadayana. Nya. Saya komandan geok kah. Aing oge anu tetukna ho kanan mah gubong ieu tah. Jabat tebalik kanan cebut kenta cebut katu begug teh sia. Sok, dibalik. Ieu teh aing nu saha teh maneh sidik. Ada ku keukeuh cenah. Sidik ku buktina waspada kunyatana ieu. Bodoh. Ya bener. Bener tuh. Teu acan kajantenan komandan lepat. Teu Teu acan. Teu mungkin. Hasil sekolah selalu bener. Aduh. Sok. Rencang kanan gerak. Geus salah deui wae. Ieu kanan mah ieu sia teh. Ieu. Kira sok manehna balik ka ditu. Cantoan gitu. Terus bareng jeung aing rencang kanan anak ieu geus sok maneh balik ka itu. Kumaha? Balik si anak ka itu. Cegap, brak. Kakara aya bawahan nita aing, komandan. Ada ngalawat. Deui sia teh beletuk kana sila aing teh kumaha Ya. teh. Bener. Sok si anak geura balik ka ditu sok. Demi maneh ieu mah. Demi anak buah kakara aing ngagugu. Ai nyontoan we. Beta kuat. Aing kakalan ningali komandan goeng patut ieu. Amit cabang bayi. Aduh. Geus aja peu, cenah garelo. Buru-buru atuh. Helanan Ai kerja cicing tuh. mere contoh teh. Rencang kanan gerak. Dah. Sok. Sok siana balik ka dieu, sok. Meririt. Tah, ieu bener. Kakara ayeuna maneh bener. Bener tah ki sarua jeung aing bener. Tegak gerak. Tah, anggarkeun kitu. Jadi cawel sagala. Anggarkeun kitu nya. Ada. Ulah salah deui dibantai ku aing sia.
Rencang kanan, gerak. Aduh. Gerak, gerak. Ngadat deh. Si kene bener ayeuna salah deui sia mah teh. Ai. Kabina-bina deui sia teh. Kayaknya ayeuna geus salah deui. Kumaha dieu aing deui teh. Sok sanajan aing disiksa lain lieur lanon lain amak lieur aing teh. Kacida-cida teuing belegu kabina-bina sia teh. Batak ieu unggal poe teh dahar teu jeung nog sia teh. Ari nog kandungan proteinnya tinggi. Setinggi langit. Oh. Gitu. Sok. Kira sok sakali deui manehna balik ka ditu. Apa geus tadi? Sakali deui. Ampun aing nya. Alah. Anu kadua kali lebih parah sia mun salah ku aing. Kamu lain ka maneh momoa buku aing. Nya, ka maneh teh. Cenah cek beja maneh teh kape adi aing. Teu mungkin. Sok. Rencang kanan gerak. Nah. Bener. Sok sia balik. Tah, eta bener. Sok. Angerkeun sok leungeunna teruskeun ka ditu. Sok. Hei. Doha jeung bentar deui. Nah jadi pabaliut kieu ya. Ya, sanu salah. Ada. Tegap. Ada. Karek ngeset. Aduh. Ada. Hapunten. Aduh. Hapunten para wargi sadayana. Aduh, ding aing nu salah. Ada. Rumawas. Hapunten, gerak. Anjir. Cek aing oge naon. Da ieu salajeng bener teh moal apa ieu begug. Ieu tamian ku aa, ieu tamian ku aing. Aduh. Ngeri nage moal kana sirah eta mah kana hate. Aduh. Nyaan. Tah di dieu. Urang wajib hampuraan di dieu. Nya. Gening jami malares. Tungku tempat keluputan. Tangah tempat kelepatan. Tuh, 1 menit, 2 menit, 3 menit. Gitu. Hello, si during sia. Eta. Punten. Tuh, gek we hareupeun aing tuh. Geus ulah loba heureui sia teh. Eta lain-lain daun awi leunca beureung ditaweurang baga diri eta baga Sepanjang bulan Kendar dari Nepikeun kariweuh cia datang sia dah. Bangsa naon cenah cek? Bodoh kariweuh cenah. Dulu romong cenah. Belentuk. Anjing. Lain eta panon maneh kumaha eta teh? Belenau. Naon panon urang naon?
Lain eta panon maneh kagigir duanana saja kumaha teh. Sok senajan panon urang kagigir tapi paningali mah eces. Jelas. Yuk haji. Masya Allah. Tahu kukurilingan Dede. Mana we teh teu araya di dieu geuning. Tahu di jurang. Daramang sadaya daramang. Nyurang-nyurang. Lan. Cager, nuhun atuh ai damang mah. Teh. Rupi ieu kumpul di dieu teh bade naon di teh? Kadieu nanyaona kadieu. Lan. Sae. Janten urang dikumpul ku di dieu caur. Cek dunungan. Kemana we? Bade naon sauna dunungan teh? Kumpul di dieu cenah urang ngayakeun strategi perang. Sae. Ka dieu aing cangkeul aing. Kemana we? Ya anjing eta mata. Si ieu kagigir. Ieu nu hiji kaluhur. Alah. Nu hiji ka Cikampek panonnya. Panon paturai tindeung si goblok. Paingan sia teh. Naon. Aduh. Molong aing nya ngeyeng deuleu. Lain teu lieur ari sia. Kunaon teh? Ieu teu nyaho. Naon cenah kula? Ieu teh akibat panas dalem. Halo, tina jadi step cenah. Panonna bilong euy. Lamun aing panon kieu geuning hajeun keneh ngagatung maneh aing udah heueuh. Teu apaleun ieu paling enak teh jadi orang bilong. Aku mah enakna. Enak kumaha sia teh jadi orang bilong mah jeung enak. Paling enak jadi orang bilong. Lihat uang 100 jadi 200. Padahal bayangan. Bayangan si anjing cembereunya. Paling enak jadi orang bilong. Terus lihat istri 1 jadi 2. Aduh, nyerap pisan eta lagu euy. Cuman paling gak enak jadi orang bilong semut. Kalau lihat jalan 1, kalau kita pergi lihat jalan 1 jadi 2. Aduh, bayangan linglung we teh teh uju. Punten geringan aku punten. Enggak ada seseledak we, Dede. Anjing. Seseledak geus goblok sih teh. Aduh. Aing diuk hayang deket jeung komandan euy. Ulah loba heureuy sia teh ulah loba. Dulur aing mun eueuh nu warak geus ya. Eueuh nu sahiji euy. Geus ulah loba heureuy sia. Sakedeung deui urang dina waktuna bakal ngayonan Yuda di tengah Kuruseta. Siapkeun tenaga jeung kepikiran. Ale uing melu entong, ulah sia mah. Nah, maka jangan ulah melu. Ulah sia mah cicing istirahat kitu. Ulah ngilu sia mah di opnamu kitu.
Kapok daog namun teh. Kapok kumaha cenah. Kapok justana goreng patut. Kaci peyem, kaci anjur, kaci sokan, kaci petir. Gempa campur tagiwur. Ingetan lewang kaleti. Lunggak Jarita lunggak tinggal semu era Cacarita semu era di kapur sejabela di kapur saja bela gamana ge maguru aji abdi ngiri sanajan liang copet ge ngiri copet gengiri munasang rakun parang kang raka geretung garang raka tertunggara bareng kudu utang rawe kantong kantong apa sang istri debit jang garok sing tak suka Kumaha cenah kula? tak sudi apa hajat ibu hajat anu bagus lagi Pak Guru Acil anu bager kelem kelem gelis Pak Guru anu bager kelem gelis gak beli apa hajat ibu hajat nu balager ari kuku kuku lutus sang istri jahat semudi Pamirsa miwah para penonton rupina etang-etang resna kidalang tina ngagara palampahan pawayangan supados carios pawayangan tiasa rengse dugi ka tamatna pamunut sareng kintunan lagu tiasa kaaturkeun aya pamunut lagu anu sumpingna ti Bapak Ekbang Nunu Ciwaru lagu ini dikintunkeun ka anu kagungan maksad oke ka para penonton sadayana oke ka pangersana Bapak Haji Ayub aduh tujuh manco cenah teh nya Pak Haji Ayub kuningan
dupi lagu anu kapunu teh dina lagu entog mulang diteraskeun kana daun hiris. Maka tuh kanggo ka Bapak Ekbang Nunu Ciwaru urang aturkeun laguna entog mulang naik daun hiris nyageun wilujeng wengi wilujeng nonton wilujeng ngadangukeun. Kajen balik ngaligincing kajen mulang kiwang abdi mah anterkeun bae gara-gara Bapak Ekbang Nunu anu bager aya kulan anterkeun ka negara anu karena Bapak Ekbang Nunu Ciwaru Pak Guru Acin halo Pak Guru Acin aya halo Gandra badai kapayun Pak Haji didiam disiksa wungkul gara-gara Pak Haji Ayu aya kulan gara-gara Payanto anu bager aya Payanto gara-gara Mamaman Payanto andamui aya kapayun heula Pak Ekbang Nunu aya aya gara-gara Pak Ekbang Nunu anu bager disiksa tongkrong los kakulung kojengkang kamana cenah kulan hari kojengkang cep dede ngecincing hayam Pak Ekbang Nunu anu bager ngapayun heula hati sarengan wae Payanto andamui kapayunan Asep kapayun heula karulem rupina mah cenah aduh kata kaditu agan kadieu agan seueur dudungan anak cenah
mana abong teuing mana nyeri teuing Jadi kunaon anu cenah? kiki anu kasep Ada ngolok. ikan itu agan anu kan dia agan hari mana abang teuing ikan itu agan ka dia agan hari mana nyeri teuing nyeri hatur puntennya Kasaha jadi keluar. bapak teh hoyong kikituan pak Tah teu aya trading. bapak mah olohok abi tebih-tebih di Bandung Leres. babakanana kurang potongnya bro Sok banggaku. untuk abdi mangulangkeun anu Bulan manja. cep dede Alah aya cep deden. teu aya abah uyah balad abdi Eta mah supir atuh. aduh kasadeunya Cing pilari. tukang sensis Alah tap cing Kang Daud. Ada bom aya ada bom. Nah, nya. anu palih ditu Ada tuh dadah we wios pak Alah, teu kedah mayar dadah ge dadah ge. alhamdulillah dapangmu geningan Cing kulaan kemana cenah. tutup duduk mola buruk di pisau wunu ate kuring bapak ekbang nunu anu bagir muala benang di Pubodowo dawanak kiris kembang nama umbyang karoneng bapak nunu Kapayun aduh waktu mitineng bapak nunu ekspang baru bagir hati jadi daun kiris bapak lurah kemana yang karone kapayunan makanes kagedakan palura aya nanti si empang panutan imut ari basa kuring bapak lurah anteng nyawang aduh
ngeunana hari mingkin lami badan tek mah tambah tunggara aduh abdi mah ampun Kang Uyay searah pisan gogodana Nira ingkang merbayaksa buta merbayaksa dah kitu sok sewang siapkeun tanaga jeung pikiran pikeun urang jeung hareupan urang-urang Pandawa tak kitu kula sing teguh dina pendirian sing kuat dina pamaksudan keukeuh peuteukeuh urang kudu ngunggulkeun kudu ngamenangkeun perang Baratayuda nyaeta keur urang-urang Kurawa utamana keur nagara Amarta Astina kaunggulan Astina beres sae mangga sae mangga kula ayo siap itu Prabu Tasadayana ansip perdantang Silgadamini Chandra Sapanah Limbung masing-masing nyiapkeun pikeun ngayonan Yuda ditegak Kurusetra pikeun kaunggulan urang-urang Astina kitu numutkeun katang tuanana Akhirat hancakatigas kumangsa iya parantos dugi kana waktosna tangara perang kadangu Kusadayana Gao tangara perang euy perang deh Ose tangara perang teuh tangara perang batur hidup Pandawa hidup hidup Pandawa hidup maju pohon cewek pahlawan bangsa hidup Pandawa hidup
Padawan